Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun. Alo sadayana, pamirsa sadayana. Lujeng tepang dangu deui sareng Mang di Jomantara melalui galwala saluran channel YouTube anu ku Umang di damel dipintonkeun kanggo pamirsa sadayana dina dadaga midangkeun acara hiburan kesenian Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari Mang bade medal di dongeng terasan anu kakantun dina dinten kamari-kamari nyaeta dina judulna Dikawin Juri. Kiwari Mang bade medal bagian anu katujuhna. Sakumaha kamari bagian anu kagenep parantos dipedar ku Umang diteuneun heula di haneureum hieum ditunda heula di hanjung siang. Kiwari ku Umang disamper di guar kanggo pamirsa sadayana. Dina bagian anu kagenep kamari masih keneh nyarioskeun pakewuhna di Bumina Arhasan sa Jawa saatos tahlil gitu, saatos kadongkapan ku Jurig Siluman. Terus ku rempeg sauyunan warga Lembur Panyawangan enjingna benarian jasadna Mang Arhasan anu dianggapna maotna kasarat atanapi maotna henteu sampurna nanging hanjakal henteu kapendak kitu tah dugikeun ka ringse tahlil poe ka-7. Kumaha tah salajengna ieu dongeng anu bagian ka-7na mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos kanggo pamirsa anu tos ngantos-ngantos ieu bagian anu ka-7na mangga urang pedar ku Umang sok geura kaparayun geura mararanco dina HP-na sewang-sewangan. Prung. Sup asup ka dapur lebe mimiti dituturkeun ku RT Katut Dudu. Sudin Kang Komar jeung Nuliana Panderi asup Nyi Ratmini luak liuk nanaon. Da kosong di dapur teh. Cahaya tina lampu cempor nu kakalicesan katabak angin tina panto dapur nu muka. Urut tadi sebagian jalma anu lalumpatan ngaliwatan ka jalan panto dapur. Ini curig itu kasarang ke Palembang. Omatnya balikna tang mau kupuk. Waduh gitu anu numpuk. Ini kira ini. Gitu sora anu eces kadengi harita. Ayeuna mah atra sorana teh sora jalma nu ngosom bari haros-hos. Ari datangna eta sora teh disidik-sidik kitunya di nyata di palebah padaringan. Barang disampeurkeun terus disingkapkeun lawan panutup kamar padaringan teh eta mah teu antaparah deui Nyi Ratmini ngoceak bari nungkupan beungeutna. Kitu sora nu eces kadenge teh jalma nu ngosom bari harosos ari datangna eta sora teh ti palebah padaringan. Barang disampeurkeun terus disingkapkeun lawan panutup kamar. Barang disingkapkeun lawan kalambu kamar padaringan eta jelas atra katingali ku kabehan aya jelema anu keur nonggeng bari bujurna nya jeung taeuna kitu tah maksudna teh bujur jeung taeuna ka mana mandi kitu tah ari sirahna dirungkupan ku sarung. Eta jalma teh nyumput caritana mah nyingkahan anu dipikasieuna. Saha eta jalma teh? Pamirsa sadayana pasti tes tiasa narka-narka nya. Saha eta jalma anu sirahna dirungkupan ku sarung, bujurna nyemplong nonggeng katingali gugal gabel taeuna kitu tah pamirsa sadayana. Ya bener, teu aya lian eta teh ti Bah Samud teh ya pamirsa sadayana. Bah Samud anu harita lumpat ka dapur ku sawab sieun ku Juri Kuncung, basa jalma-jalma keur tagiur lalumpatan. Bah Samud mah teu lumpat
maneh namah kalahkah neangan pangnyumputan pasti nyali kalebah kamar padaringan langsung wae asup nyumput bari nonggeng masih can can nyadar gitu manehna teh bujuna nyemplong sikina ngaburahol paingan tadi aya nu cacarita tiris-tirisnya pantes wae da aya nu nyemplong teu di kandangan. Kitu deui kasurti ayeuna mah kunaon Nyirat Mini ngocak. Yang ngocak nanti kunaon kusabab kaget ningali bujur sing kayoan di handapeunan aya lato-lato guang gawing kacipta gitunya pemirsa sana kalakuan basamud dasar basamud mah geus kolot limperan gitu tah. Abah, kaling yeuh abah, kaling. Cek lebe mail bari ngaguyahkeun Mbah Samud. Saha eta teh codeg. Kitu temalna Mbah Samud. Kuring Mbah be. Cek lebe ngajelaskeun. Judig mah geus geus hudang Mbah udah. Kuniang Mbah Samud teh nguniang hudang tina ngemplongna. Gebeg karek nyadar kahandap teu ditutupan salambar-lambar acan. Buru-buru sarungna ditutupkeun dipake sakumaha mistina. Pok Mbah Samud cumaita. Aduh, kemana tah si Jodi kuncung teh? RT lebe geus eueuh gitu. Ceuk Mbah Samud tumanya ka RT jeung kalbe. Geus eueuh abah, geus balik sieun ku ningali kuno ngaburahol. Ceuk Kang Komar nu nempas omongan Mbah Samud. Siah kakolot teh ngalewean pamali sia. Hampuraeun wae abah teh rumasa eleh jajaaten kasiman manten ku si kuncung tah. Padahal mah jang jawokan panjinglar setan siluman jodig bernyit kitu tah katut euah-euahna acan kabulu dipapatkeun ku abah teh. Lamun ku abah geus dipapatkeun mah tah si jodig kuncung teh bakal tahu ka abah. Kitu omongan Mbah Samud ngagulkeun maneh nutupan ka erana. Pecan teu Abah. Cek Dudu. Sudin, Kang Komar jeung nu lainna iwalti lebe mail anu teu ngomong nanaon teh ngan saukur mesem wae. Geus puguh kitu mah Paralinda he ka tengah imah. Kabeh tur Paralinda kabeh ka tengah imah kitu tah. Sabari bantuan Nyirat Mini beberes imah anu acak-acakan kadahareun ayang-ayangan baris kadupakan jeung kaleyekan sanggeusna beres bersih deui imah Nyirat Mini lebe tur nu sejena paramitan ka Nyirat Mini malulang ka imahna sewang-sewangan. Isuk keneh bener we isukna teh dibuktikeun janji lebe sapara kanca teh usaha neangan layonna arasan jang disampurnakeun sakumaha mistina. Bari acan mawa hasil oge teureuntas pangharepan maksudanana terus diusahakeun pikeun nyumponan janji ka Nyirat Mini. Beutingna tahlilan deui. Ayeuna mah lancar, ayeuna mah aman, waluya eueuh gogoda nepi ka rengsena. Kitu tah nepi ka tahlil ka 7 poena. Urang tinggalkeun kayaan di lembur arasan di lembur Panyawangan sanggeus arasan teu kapanggih terus tahlil geus rengse nepikeun ka 7 poena. Harita kumaha tah urang tinggalkeun heula engke urang sampeurkeun deui eta carita di imahna arasan atanapi kayaan Nyirat Mini anu kalengitan ku salakina anu dianggap maot kas bawa ku cai caah teh. Urang tinggalkeun kayaan lemburna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun arasan anu keur bebantu di nagara siluman di nagara Sedong Kancana. Harita arasan kabagian purah meulhan suluh. Tapi rarasana mah asa teu beak-beak suluh teh nu di belahan pedah loba kitu
papasakanana kitu tah pamikirna Al-Hasan. Tapi da emang bener sih hajatna rongkah kasebutna oge hajat di istana gitu tanya hajat ngetrukeun tarik kundang ngetrukeun kitu pemikiran anak Al-Hasan harita. Ari jidodna anu katelah teh Cik Yam sarua menang ngondang ti nagara manusia. Ka Al-Hasan teh kasida getena nalingakeun tina urusan opieun dahareunana ngan eueuh udud hungkul di dinya mah sabab ngejual warung gitu di dinya mah di negara siluman mah warung jadi teu bisa meuli udud gitu tah pamirsa sadayana. Tenaga Al-Hasan dibutuhkeun pisan selain purah mulahan suluh sakapeuk sok dititah ungkut angkat anu berat da puguh lalaki ngora anu jag-jag tur beras iwal tingan Al-Hasan hungkul teu aya deui aya oge lalaki hiji deui lainnya di dinya teh tapi geus kasijil kolotna nyaeta ngaranna teh Aki Burahol kasebutna kuncen di wilayah eta ngahaja aya di dinya jang nalingakeun bisi aya siku si wuru-wuru bisi aya mau ngamuk gajah mata bisi aya gogoda ti alam manusia bagian Aki Burahol jeung nalingakeunana. Ari anu bagian ngontrol ti bangsa jurig siluman nyaeta Raden Kalaweuling. Manehna kapapancenan ti ingkang ibu kanggo muter nalingakeun kaayaan nagara bisi aya pangacau kitu tah pamirsa. Raden Kalaweuling haita anjog ka dapur ka tempatna di mana Al-Hasan keur baranggawe. Raden, hatur nuhun Raden. Ceuk Aki Burahol ngabagiakeun ka Raden Kalaweuling dibarengan ngarapatkeun dua dampal leungeun tanda panghormatan ka putra ratu nagara Sedong Kancana. Ai Raden Kalaweuling manggut tanda narima kana panghormatan ti Aki Burahol. Kumaha Aki? Laman kaayaan di dieu? Kitu patrosan Raden Kalaweuling ka Ki Kuncen. Aman Raden, kaayaan di dapur mah Raden. Tembalna Aki Burahol. Syukur atuh ari aman mah. Itu saha manusia teh Aki? Katingalina sangat segut pisan barang gawena. Bari nunjuk ka Al-Hasan anu keur meulahan suluh. Sohon eta teh Al-Hasan manusia anu kapernah ku Gusti teh aku Gusti Patih kitu di tapel wates nagara teh anu anu kabaut teh ku pagentrana ingkang ibu Aki. Suhun Raden telopat deui temal Aki Burahol. Terus Raden Kalaweuling nyamperkeun ka Al-Hasan anu disamperkeunana mah ongkoh-ongkoh we meulahan suluh. Mamang manusia urun heula mamang, ceuk Raden Kalaweuling ka Al-Hasan. Da talangke Al-Hasan ngeureunkeun pagaweanana. Terus ngahadap ka Raden Kalaweuling pok cumadita. Mangga Raden, aya pikasaeun naon manawi aya nu tiasa dipidamel ku mamang? Teu kuna naon mamang, kuring mah ngan hayang apal hungkul. Kunaon mamang siget pisan barang gawe teh? Pan mamang kasebutna teh tawanan. Da mamang aya di dieu teh lain hasil pangundang jiga nulian. Sumuhun Raden, mamang siget midamel. Ban ratu teh aya sanes harepat mang supados mang tiasa uih deui ka nagara mang supados Kangjeng Ibu leah manahna
teng hukuman mang kedah aya di mang kedah aya di dieu salamina alim Raden. Mang teh hoyong enggal hawatos ka istri mang pilih dedepeun tah kitu Raden, ceuk Arhasan mungkas kateranganana. Kaharti ku kuring ari kitu mah Mamang. Jadi Mamang teh boga pemajikannya? Deres Raden, jawab Arhasan. Gampang Mamang, ari Mamang hayang mulang mah ka nagara Mamang. Penting ayeuna oge bisa ku kuring diantarkeun ka nagara Mamang. Ngan kuring oge aya pamaredih ka Mamang. Kumaha sanggup mantuan anak Mamang mantuan ka kuring? Aya pamunut naon Raden? Raden teh da mang sakieu batan ayana teu gaduh nanaon. Mang mah di lembur oge boro-boro harta, pagawean oge teu gaduh Raden. Kuring mah teu butuh ku harta Mamang. Malahan mah kuring bisa mere harta ka Mamang, kabeungharan ka Mamang. Nu ku kuring dipikahayang mah kuring teh boga cita-cita hayang boga pamajikan tapi di bangsa manusia Mamang. Kuring engke badis minta bantuan nanti Mamang. Kumaha tah sanggup itu Mamang mantuan ka kuring? Mangga sanggem Raden Mamang antosanana asal Mang tiasa uih weh ka lembur tut Mang tiasa seueur harta. Ari Raden bade masihan harta ka Mang mah ditambi pisan kitu harita Arhasan nyanggupan pamentana Raden Kalaweling. Harita teu make dipikir panjang heula nya teu ditimbang-timbang hade gorengna baris ayana naon balukana moal gitu bakal aya balukana moal gitu tah. Nu aya dina implengan Arhasan harita mah ngan manehna teh hayang balik ke ka lemburna, hayang bubulu papanggih jeung pamajikanna jeung hayang ngabuktikeun janji Raden Kalaweling anu bakal mere harta cenah ka manehna. Nya puguh wae haripeut Arhasan teh dikitukeun mah. Nya sok atuh siap-siap Mamang. Hayu urang balik ke negara Mamang. Kukuring di titanan suluh geus numpuk tuh. Acara ge geus rek rengse pan ieu teh hajatan anu ka-7 poena. Jadi tugas Mamang geus beres. Geus keun perkara ka Ibu Ratu mah urusan kuring ke eta mah anu bakal cacaritana. Kitu saur Raden Kalaweling ka Arhasan harita. Tah kitu pageuning pabiarsa sadayana Arhasan geus nyieun kapaheuten atawa kasanggupan mun jaman kiwari mah geus nadatangan kontrak cenah nyieun kasepakatan kasapukan janji jeung jurig siluman. Kumaha tah kasepakatan Arhasan janji Arhasan jeung jurig siluman teh awal akhir bakal meulit atawa aya balukar anu matak jadi pika gorengan ke baris kasungsi. Kumaha tah hasil tina kasepakatan Arhasan jeung Raden Kalaweling. Raden Kalaweling katut Arhasan harita geus aya di hiji dataran anu upluk aplak sajauh panenjo. Teu aya tungtungna, teu aya anu apal mana kaler kidul wetan tur kulonna. Rupana eta teh tapel wates nagara siluman jeung nagara manusia. Tah kitu Mang Arhasan. Muhun mangga Raden temalan Mang. Bralaen mah kurang mulang. Mamang ayeuna mah ramulang ke kukuring bakal dibahanan yang modal usaha Mamang. Tapi omatnya
Mamang ulah waka nya kanu janji mamang anu baris ngabantuan ka kuring engke un kuring nganjang ka mamang butuh jang neangan pi pamajikanan teh mamang omat kudu ngabantuan ka kuring. Mangga Raden, mamang sayogi irah wae. Aden sumping kataeun mamang ku mamang ieu dibantuan. Saka mampu mamang? Hade mamang. Jung geura mulang atuh ayeuna mah. Gada omat ulah luak liuknya saacan nepi mah kana gara mamang. Tah ieu pamahanan di kaula modal yang usaha mamang. Kuring ieu mere ka mamang eueuh syarat jeung pamenta nu leuwih ti kuring. Teu kudu meleh sulur, kuring teu menta wadal, teu menta pamurang tarima ti mamang. Da mamang mah lain munjung muja ka kaula jeung ka ratu saperti nu sejena datang ka negara kaula pada menta kabeungharan, menta kakayaan. Tapi paman mah estu murni bersih dibere ku kaula mere ka mamang ngan kaula butuh bantuan hungkul ka mamang engke jaga kitu tah mamang kaharti kahartos atuh kitu mah Raden. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Tung poho kitu tah mangnya ke waktuna kuring baris datang nepungan mamang. Tah dina kaayaan kitu engke kuring nepungan mamang kudu siap babakti sakumaha janji tadi anu geus dikedalkeun ka kuring. Tah kitu mang alasan kumaha kahartos Raden, kahartos pisan ku mamang kahartos. Sumangga ku si mamang pasti diperatoskeun pisan. Kitu jawabanna Arhasan harita. Hade paman hade nya beral atuh geura mulang tuh ka ditu jalanna lempeng omatnya pamkusan kaula ulah pungkal pengkol oge ulah luak liuk omatnya ameh gancang nepina ka negara mamang. Ceuk Raden Kalaweling mapatahan ka Arhasan. Arhasan harita tibaha laos wae ngingkig indit sakumaha papatah Raden Kalaweling. Lempeng teu luak liuk ka hareup noyod, teu luak liuk teu lila karasa hawana tiis beda jeung tadi. Terus ujug-ujug reup wae angkeup karasana teh patempatan teh leseh wae leungit ganti kaayaan jadi poek mongkreng buta rajin. Hawana karasana teh tambah nyicep tiis jeung kadenge solat cai anu katambahnya solat cai nu gemuruh katambah solat sasatoan deui solat sasatoan peuting nambahan keung kana kaayaan anu sepi jempling. Ngong kadenge ti kajauhan solat anjing bebaung ditambah ku solat manuk curig anu ngilu ngarangkenan kaayaan dina peuting harita. Pamirsa sadayana kumaha tah lajenganana ieu carios Arhasan anu kiwari tos mulih ti nagara siluman tos dugi deui ka nagara manusia harita aya di sisi walungan dina kaayaan tengah peuting jemplang-jempling. Antos wae nya lajengan ieu carios kumang urang kantun keunah dinten ayeuna insyaallah urang pedar deui enjing mudah-mudahan urang sadayana masih keneh di paparingan yuswa, masih keneh paparingan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, masih keneh di paparingan ginanjar kawilujengan sadayana. Mudah-mudahan masih keneh tiasa menikmati naon-naon anu dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Mang selaku admin tetap ka pamirsa sadayana nyuhun dihapunten
Segala pika kelepatan serang kekirangan oge ngahaturkeun nuhun kana atensina, kana dukunganna, anu tos satia satu manco ngantos dipedara dongeng di ieu Garuda di ieu channel. Hapunten lo sakali deui hapunten sagala kekirangan sang kelewatan. Mangurut diri heula insyaallah enjing urang batepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag